jalan buntu paling mananya? Tadi itu. Oh nyanyi tuh nyahanya. Iya. Bener aja nama. Tapi kok kalau wongki ya? Namanya mana aja dia? Baik. Hah? Hah? Haji Udin tuh. Dari mana? Kan itu. Serius? Oh nyatunya nun yuk. Aduh. Oh jalan kembali mana motor kamu? Kenapa? Mana paket hiji-hijina itu diantarkan carekan di kantor. Tadi ini motor mana naon merenya? Oh itu saung we. Gana tuh. Ini naon. Motor mana naon merenya di dinya we. Pas dia rasa pedangnya tuh. Itu masa dia makan ini. Astagfirullahaladzim. Tak gini ka makan kieu euy, astagfirullah. Wah. Aduh, apes ay. Motor itu ay. Berarti ay. Apes dito burung ay. Minta bantuan ke saha weh. Dorong nih. Ada tuh. Rebutan dulu weh. Oh, mau balik di rumah. Loh. Aduh. Oi. Aduh, eta didinya di. Aman teh. Mana kadainya. Atuh lempang ke sing bener gerak. Kita jom. Mana mah kita jom anu ieu. Nyeri nana itu. Ayo lari kemana itu? Hah? Kemana? Nyeri di Tajong. Ting lah. Debuan tuh, debuan. Naon sih teh mana teh Noel gitu? Kemana? Hari kaditu orang mah.
Naon kah itu sih mingga dieu jalanna. Naon kadinya emang bisa jalan gitu kadinya? Itu jalan mah. Jalan kemana kadinya? Kah itu kah jalan? Si eta mah bener ka itu tujuan oge. Naon kah ieu teh? Atuh kalau mun ka itu mungkin mau lini ka dieu deui. Balik deui ada maneh kunaon? Atuh pan ka ditu ge sarua motor ke jol-jol deui di dieu. Muter di kumaha teh mun muterna ka ditu mah heueuh balik di ka dieu pan tujuan ge ka ditu we ka kebon. Heueuh pan kadinya oge sarua ka ditu tuh da lamun mengkol ka dieu mah nya heueuh balik di ka dieu sarua atuh. Mane mah teh bisa dibawa baik-baiknya. Kudu pakai cara kekerasan wae maneh mah. Terus ayo lah. Buat lah. Cuk. Naon deui? Geus wajan ka ditu, ka dieu. Teh heula atuh ini can ngomong. Maneh mah jeung maneh mah sok ieu heula. Heula aing can ngomong. Atuh ngomong tong. Sok atuh, tong dipotong wae ngomong teh. Teh cuma peso. Motor saha teh? Hah? Lah ini motor ngagoler ti dieu. Wih kunci nu ge aya kene euy. Sanya? Coba. Ini juga paket ya Pak. Wah, iya motor tukang paket tiganya. Tapi ke mana tukang paketnya? Bisa Cep. Iya, penerimana Pak Haji Udin Pak Haji Udin mah geus almarhum ya. Nya almarhum. Terus isakan sana tuh. Terus ieu coba udangkeun lagi motor coba. Kayak lah standar orang cokot di dia. Standar mana ya. Lain tukang paket teh ka mana itu teh? Tuh nya tak tuh ka mana? Inya naon nya motorna kitu. Tuh tinggal di meuni kotor kitu. Iya motor mulus kene ya. Motor mahal nya. Tuh nya tuh kumaha tuh? Kagak. Saya Indonesia. Soalnya juga di tukang ininya. Coba orang Malik hiji, dua, tilu. Oh, saha siapa? Naon? Itu mah barudak. Astagfirullah Karena naon sih dieu Aduh. Ari maneh keur naon dari ieu ha? Nya pagawean. Nyeun ruas wae batur, ieu kumaha mun jantung si coplok gerak. Nah jadi ka urang atuh. Kapan mah yang dijual? Bong atuh meureun pae. Panjang di iPhone lumayan sih deh. Mana we jual ginjal sorangan. Geus udah. Ai sudah naonan atuh deui. Hah? Udah ruas wae. Baik. Baik. Paket denger. Yuk itu motor kumaha? Budak teh itu motor batur. Lain karunya tukang paketna ka mana? Ieu we nama. Urang jual motor si eta teh. Terus hasilnya bagi dua, daek teu. Cip teu kan? Jualnya karunya tuh meureun si ituna si tukang paketna. Bejakeun we leungit kitu di kebon. Di kebon. Heeh. Tuh ayo. Tapi kieu heula ieu. Urang 80%, main 20% dia. Naon atuh maneh mah? Kan sarua mangihna ge duaan. Kieu atuh aya nama nu adilnya. Maha. Maneh 60%. Heuh.
Terus teh kurang 150%. Atau di mana sete? Pan kami lagi 100%, ayo orang 60 mana 150 kumaha itu ya? Apaan jadi 300? Emang ki jual sabaraha? 300? 100 naon? 100 juta? Laku Mahal teuing 200 juta motor kitu. 3 juta tuh. 3 juta mah nya ah. Naon atuh? Ini 2000 tuh kurang dibayar ayeuna ge.